Bismillahirrahmanirrahim. Nabi urang sadayana, Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana, Arab Quraisynya bangsana, Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabarkeuna di Mekah, wengi Senin tahun gajah. Rabiul Awal bulanna, tanggal ke-12na, April bulan Masehina, tanggal ke-20na, Ari bilangan tahuna, 500 cariosna, 70 panambihna, sareng sahiji punjulna, Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal caya meuning empur, di bumina hurung mancur. Babar taya kokotoran, orok lir kenging nyepitan, soca lir kenging nyifatan, serta harum sesengitan. Medal Nabi akhir zaman, pirang-pirang keanehan, sesembahan bangsa setan, kabeh pada karuksakan. Nabi yuswa 5 bulan, tos tiasa angkat-angkatan, yuswana 8 bulan, tos cape tangsa sauran, yuswana 10 bulan, tiasa ameng papanahan, ngelehkeun budak nulian, tapi taraku magungan. Parangina Kangjeng Nabi, jatni kapinuh ku puji, pinter tur gede kawani, sobarnya kasasami. Keur 4 tahun yuswana, diberesihan manahna, malaikat nu melana,
Nabi dibelah dadana, Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin nabi. Harita nabi ayana di lembur ibu inangna, Halimah jenenganana sadia ngaran lemburna. Rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibabarkeun dua sasih kaunggelkeun. Keur 5 taun yuswana ditinggal pupus ibuna, tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin Yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin.